Guru teh panutan, pamimpin di kelas, jeung sumber inspirasi. Bikin ngaronjatkeun kompetensi, guru kudu terus diajar, boh ilmu, boh karakter. Ieu teh sumangat gapura Pancawaluya, cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Cager hartina sehat lahir batin. Guru anu sehat bakal nyiptakeun suasana IHT anu positif jeung produktif. Bager hartina ngajaga kahadean, boh dina nyarita, boh dina gawe bareng. IHT teh tempat guru silih asah jeung silih asih. Pinter hartina teu eureun diajar. Guru kudu adaptif kana parobahan. Ngagunakeun ilmu pikeun ngaronjatkeun mutu pangajaran. Singer hartina tangkas jeung sigap ngelarapkeun hasil IHT dina kahirupan nyata di kelas. Pancawaluya ngajarkeun yen ngaronjatkeun kompetensi guru teh henteu saukur ngeunaan ilmu, tapi oge ngeunaan karakter. Ku jadi guru anu cager, bager, bener, pinter, jeung singer. Urang ngawangun pendidikan anu maju jeung berkarakter di Jawa Barat.